Mohon maaf sebelumnya saya mau tanya seputar rumah tangga. Satu, bagaimana cara terbaik menobatkan seorang istri yang selalu meninggalkan sholat fardu, sedangkan selalu disuruh dan diberi pengarahan tiap waktu tetap tidak mau. Enggak hese tau kos gitu mah. Boro-boro sia tau hese kabehan ge. Jalan keluar nama ayah, lamun pamajikan tita sholat tidak baik kawin deh beres. Nggak sama kos gitu pak. Itu saya tahu. Nobatkan orang jika dan orang lain, pukul sorangan saya tobat. Komo nobatkan batur, lalaunan titah na ancam kurang. Neng kakak gesabara kali kita sholat baik neng, tapi neng tidak baik. Awas kakak lamun neng tidak baik kakak dek neangan lu daek sholat. Ayo kumaha. Lamun neng tidak sholat baik kakak dek neangan di ben lu daekeun sholat. Sakitu bae tah mah. Nyandung burung gitu ada. Nyaho teuing teh ngaranna naon tah kos kitu. Neangan nu daekeun salat, sugan bae rada daekeun salatnya. Hese nobatkeun pamajikan. Sebab awewe mah tercipta tina tulang rusuk sebelah kiri anu dihandap bengkok. Cak Kangjeng Nabi. Bengkok bae awewe mah, lamun kurang dilempengkeun sakaligus potong. Lamun diantep bae kurang bengkok bae. Awewe teh. Nasihatan kurang sekaligus aju baik tolak baik kula maka yes tolak baik kula maka beta ngaranna peupeus nu kitu ngaranna lalaunan kuduna tuh sebab lamun diantep bae bengkok bae we tah jadi geus aya ti ditu da ti Kangjeng Nabi awe mah teu bisa dinasihatan hese nya nama komo ku salaki nama dinasihatan ku salaki asa ngalojokeun sih kieu lu hatak kudu dibawa ke pengajian tek di dasatan ku salaki coba ge di bagahan abi amil bae amil yo ngaji amil ayo lamana lawamila pinawi mi'atu amilin waduan sirmatu gem sadun pirang-pirang amil lamal mawi ku 100 amil artina naon kak artina sanyana amil dina ilmu nahu teh 100 100 loba amat merenang nangka batur mah itu sakieu cak jangan teh ya ieu maka kula bae pamajikanna teh hayang aing ngaji si kitu ini bebeja ka anak bapak sia magahan aing kunaon atuh emak pajar 100 amil loba amat nya nangka batur mah nya 50 nya 20 teu beres pokona magahan pamajikan mal beres bae guys. Nah, kudu dikabaturkeun bae. Lah ngabatur sia ngajina. Lah kaing. Pajar ngalojokeun. 100 amil beti dituna heuy. Nyeh henteu. Hese oe batas. Tek lalaunan. Kedua, bagaimana hukumnya terhadap suami punya istri seperti itu? Sedangkan suami merasa takut dan malu kepada Allah. Bohong sia lain ke Allah kanyana sieuna. Sia takut kepada Allah bohong. Sedangkan suami merasa takut kepada Allah. Lah lain. Kanyana sia-sieuna. Kajawan sia ku aing. Terima kasih hamba Allah ngaranan deui budak lah. Je urang nu ngana pakahan urang nu nginkeun imah urang nginkeun mobil ngalikeun mobil kunaon urang sieun kanyana ji urang nu ngana pakahan urang nu ngaimahan urang nu mangmelikeun mobil tah pake kunaon ketika urang rek nyandung sieun kanyana itu urang nu bego kan eta je itu urang kurang lempeng sebenarnya mah urang geus jarandong kabeh maksudna lamun geus mahi mameujeuna salah nyandung rasakeunana ku diri sorangan mun diri sorangan jadi rangda
ketika orang rumah tangga neuleuh batur aya rangda haju loba anakna karunya mah tetep teu boga salaki coba mun aing kos kitu kuduna tuh ye tuh akur bae sia mah amun aya wewe boga anak 3 atau 4 yatim haju teu boga salaki tah ragap dada urang tah cek awewe beu mun aing kos kitu meureun aing ge sedih geus satu bebeja ka salaki ka tuh urang da aya yatiman karunya amat ayo ka ibadah mah mumpung hirup ayo tah asana tararis dunia geura tararis dunia itu geura nya boro-boro kos kitu aya anak yatimna 12 hajunya nana geus teu usaha susah aya nu mikah hayang ribu tetepan karunya anakna karunya yatim entah kaya teh sok lalaki teh karunya mah teh budak yatimnya dibere yatim dibere nyaon ku pamajikanna yatim kamari ngobrol jeung mana yatim atuh ku batu ngobrol atuh jeung yatimna di dinya teh hayang aing yatim malulu can karuhan can naon geus baderdor can naon geus wara eta awewe bau diciptakeunna ku Gusti Allah turang rusuk kiri anu bengkok jadi urang mereka anak yatim bae ge nya nama suuzon bae pajar urang bogoh ka mana bae eta kos kitu teh urang mereka nini nya nama geus bae lah mereka nini eta kan karunya boga incu nya ye aing jauh ge henteu ka incuna hajeun kuku mah ge samera nini wae cenah teh apa harepanna mah ka incuna sejauh-jauh coba ayo jauh-jauh sapan timah kolot ka icu aya teh ngalangan sedekah nu geus kitu ngaranna eta mah bengkok bae teh hararese carana lalaunan lempengkeun sakaligus potong geuk hak bae di imah tangga teh anakan sih terus ngan hak-hakna ieu teu kuat pan nah lamun kurang diantep bengkok bae oy geus kitu ti Kangjeng Nabina geus kudu ku batul lalaunan ngalempengkeunana urang cara lalaunan insyaallah mun lalaunan mah lalaunan boro-boro sagede urang sagede Kangjeng Nabi be Kangjeng Nabi teh lamun keur diuk dihareupeun imah inget ka Siti Khadijah di Madinah Khadijah pohara amat hiji nya nama berjuang teh lain lalagaan ngadorong berjuang boro-boro dirina hartana boro-boro hartana dirina ge pohara dititah pake berjuang kemenang saminggu Khadijah inget ngenang deui ka sabulan ai keur inget Khadijah kadang ku Siti Aisyah di tukang pan ngomong nembalan Khadijah yo Aisyah yo Khadijah geus diomong-omong iya Aisyah yo geus aya di ditu pan Kangjeng Nabi teh penting nembalan senyum bae Kangjeng Nabi teh pas kitu tangan nya nama teu kebel aja teh kebel hampura sekira teh ya Rasulullah ngaranna ge awewe ieu tuh aya di urang mah pentilok mentah hampura eta doang sebelna kos gitu doang tilok aya ti Siti Aisyah mah haju mentah hampura teu kebel aju ngalendot ka Kang hampura ya Rasulullah ngaranna ge awewe teh naon ceuk Kangjeng urang mah pon mentah hampura tilo naon tilo aju bae tak bae para ranas di mah nah iyalah bagaimana hukumnya terhadap suami punya istri seperti itu. Nah caranya pelan-pelan nasihatin lalaunan neng geus salat encan kene waktu ieu neng tenang we nya heuh Kak paling ngeunaheun kadenge na urang ngeunaheun kan mun kitu mah deuk sia dikira salat teh goblok beureunanan geus mulai geus lah kembalikan saja aku ke rumah orang tuaku pulangkan saja beres
Nah coba lah gitu misalnya encan kak jam seberapa emang ya jam hiji lila kene ieu teh tenang bae geus saya teh jam 2 geus neng encan jam 2 sajam deui neng karena neng heulah jana ge nginahin jadi tergantung urang mas bro tergantung urangna engke ge nyana ngintip ka urang asal urang can salat we kang salat kak males nih kajah leli kebal kene ieu cek lagi tuh jadi ginahin kan ulah dianggap berat urang nangan nasehatanana jeung syahadat teh lah urang nasihatna asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah aing bener teh dengan nasehatan bisi ngasehatan batur horeng urang ge henteu bisi kitu doang fokus urang ngalarang nonton TV ka anak nonton TV bae sia urang osok atuh seureurikeun ku anak ge sakjana geus kitu amat sih abah blon lah sia nyebut blon ka aing atuh ka aku lah ulah ai abah terus bae teu teh basar wajeng nu kamari teh ya ai kebo mah ngan seukur daunan doang ngan goblok teh kebo maling tangkal dangder boh hus wow dipaling yo coba urang cabut tinggal cak kebo goblok tolol cak kebo aing mah daunna doang ai sia saya suka segitu doang ulaika kal an'am bal hum adall gitu pamajikan di lawan ku urang di lalaunan kan jam 4 udangkeun neng udang opat karaktarim kan kayak rek sagedeng deui geus kurang biasa ka masjid balik di masjid ngaudangkeun deui kan neng geus jam 5 lewat neng oh geus lewat didalekeun we ka urang neng jam 6:30 neng geus ulah salat neng nyeun kopi kakak we neng dinaeun kan ka hate nyana neng nyeun kopi bae neng geulana kakak teh rek HD teu kudu salat geus giat kana teh nyeun kopi mah giat malam atuh si Mbak geus aya di hareup si Mbak tuh giat nya ge udah paling ge barang ngerit nyekel gelas mending salat heula bae neng kakak mah gampang ngopi bisa sorangan ieu teu kan geunaheun kana hatena atuh ieu mah sapu dikit ga salat ya salat ayo salat lain kitu ka awewe mah bow embe ge lumpat gitu tuh jadi carana doang ka awewe